Ngeuleuh si Ariel tuh. Tah kamari teh urang nepo si eta keur bobogohan anu poek euy. Emang ka ciri? Untuk nahungkul si koneng. Da poek lagi elek ku begitu aja. Tuh. Si Ariel. Ariel. Dia. Aya naon dia teh tuh? Aduh, iya suhu. Anjay. Ai salam budak gaul mah kudu kieu. Anjay. Nah, sorangan kabogo nu kamari ka mana? Geus putus, Din. Serius? Serius? Ngetere. Ditikung, Sep. Eleh ku jelema beunghar. Ditikung. Emang sarua jeung mana sugan pembalap? Pembalap. Emang kurang pembalap naon? Pemuda berbadan gelap. Koplok sia. Ih, maneh lucu. Emang lucu naon urang? Lutung cubluk. Goblok sih. Geus. Lari wae. Anu masing sabar we. Emang maneh mah dina harta jeung tahta eleh. Tapi dina beungeut Menang-urangnya. Anjur. Kalau kamu memilih orang yang terlahir dari anak sultan, aku mundur. Tetapi kalau kamu memilih pengobatan yang ditusuk-tusuk jarum kecil, aku puntur. Mana budak tehnya? Non, Man. Pameli ke Soptik Jug. Ya duitna. Yo, pek pulang mama, jangan maneh we. Ma, awas subjek mah, ayam ge sop ayam. Hari mana? Eta beli di mana? Ibu Haji. Hari sia tem tukang rencang. Ya, Udin. Mana main game wae? Bisi boloho. Ah, da keluar sieun corona mah. Ih, ya mendingan tiktokan juga emak resep sih ya. Ih, geus kolot tiktokan wae. Tun bae atuh daripada stres di imah. Aku mah emah we lieur. Ya, ayeuna teh nya emak teh ngupload video TikTok anyar, cing pang ningalikeun alus teu. Cik mana? Pengambilan videona sealus mak. Tinggal naonna, Tinggal pengambilan nyawana. ari sia. Arya, kan dia gerak ngapalkeun. Ngapalkeun wae lieur. Maneh teh ameh pinter. Tak kieu ge geus pintar, Mak. Hah, maneh mah pinter ngabohong. Sok tulis huruf H bisa teu ye. Kitu hungkul mah jika ka budak SD wae.
Kan siat teh masih kena SD kene kehead. Sok-sok tulis. Siap. Jalan, Mak. Tah gitu. Sok aya nanyain huruf H besar, kan dia mah H kecil. Sok. Mak. Arisia. Din, geura ngalasuluh. Ah, embung. Cieun hileud. Ganggu wae. Sia di titah yang melihat hese. Din, mana itu nu masak? Sagala kurang. Embung hasepna peuri kana panon. Sia mending ngidul-ngidul teuing. Din, diasak tuh lewatna geradaan. Duh, tadi dititah embung wae jadi era ayeuna wadai. Plok. Mak, biar abi ngalewat kabang meni pinuh aya naon ya, Mak? Biasa, aya bantuan ti pamarentah. Oh, paingan. Dika. Aya bantuan jang nu miskin. Ngaraku miskin. Nya. Aya bantuan jang usaha kecil. Kabeh ngaraku usaha kecil. Puguh, Mak. Ku nama nyobaan. Yang program bantuan. Jang nu gelo. Aya nu daftar moalnya, Mak. Manu pangharepna. Ya, adik-adik mana teh ka mana wae, tera ketempo. Yeuh, Mak, si Udin teh keur les. Sakedeung dige balik. Oh, Nekep, itu. Ah. Geningan. Mak. Udin, kumaha les teh? Dia teh pelajaran naon wae? Pelajaran IPA, Mak. Diajar naon wae IPA teh? Diajar tentang bab pernapasan, Mak. Hebat pisan ya budak merhatikeun anak. Saheula atuh. Ngajarkeun lanceukna. Gandeng maneh sakola 3 tahun teu naik oge meni balaga. Cik atuh diajar pernapasan teh kumaha wae. Kieu, Mak, cenah mah manusia teh bernapas ku paru-paru. Teh bisa napas nahandapeun cai. Gitu. Pinter maneh budak urang. Ah, cek saha? Ari ieu urang bisa. Mana? Arisia. Ya, ayeuna teh matanya ngupload video tok-tak aya tok-tak. Tok-tak. Anjing. Tilu. Ya Udin, eta maneh main game wae. Siapa yang Resep. Lucu ih maneh. lucu naon urang? Lutung cup-cup. Lutung cumruknya. Ditikung sep. Eleh ku jelema beunghar. Ditikung. Oh. Pokoknya. Anjing goreng. Pemuda berbadan minyak. Oh deui. Si anjir. 3. Tah kitu. Sok ayeuna jeung huruf. Anjing. Sia mending ngidul. 2, 3. Sia mending ngidul. Pi. Jam. Belum kan itu kan karena gue 3. Din geura ngasuluh. 2, action. Din geura ngalasuluh.
Gara-gara putri yang jadi pohon. Kalau kamu anjir, seselan euy. Siap. Kalau kamu kalau kamu terlahir kamu Terlahir